Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cerit pamitan almarhum Abiyo Tumut bela sungkawa jajak pidoa ti uwa mugia hidup sing ditampi iman Islam diampunkeun dosa. amin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Brau Abiyo hapunten uwa kula wargina nada hapunten. Nyanyi titis tulis akan geus cunduk ka waktu, mangsa aja geus datang, amu nyalahan mihapi talata samemeh miyang pangnepikeun ku nyanyi kekasih cikal hujan niti wanci si bapa nepi ka pati poma ulah rekeun pikeun nuluykeun Tanyakeun ka mang mun geus sawawa pek teruskeun ieu perang nu can geusaan layung gara indit andika balik ka peuting gerak bawa nyawa kanu kakungan tong diantep jejerit nyung sisarakan ujang nyai yu atuh apa rek mulang. Kali deui nada hapunten ka kula wargina wa sareng-rengan seeng paguyuban seni Sunda mung tiasa jajak pidoa kanggo Abiyo almarhum. Sami abi ge sareng-rengan ge Wargina sing dikasihan katabahan kaikhlasan oge kasobaran dina nampi jajak hapunten. Nyai titis tulis akan geus cunduk ka waktu, mangsa ajal geus datang hamu nyalahan mihape talata samemeh miyang pangnepikeun ku nyai kekasih cikal ujang nitih wanci si bapa nepi ka pati poma ulah rekeun pikeun nuluykeun. Tanyakeun ka mang mun geus sawawa pek teruskeun ieu perang nu can geusaan layung geura indit andika balik ka peuting geura bawa yeut nyawa kanu kagungan tong diantep jejerit
masyarakat ujangnya yu atuh apa rek mulang. Apun.